Semangat mas semangat kan hayang nanya wing teh monan kita itu bolu anu di bulat teh ya gitu bolu di bulat yeuna ge ngeunah itu bolu teh dong nya hayang teh lalaguan padahal mah tenang meule henteu ieu mah bieu sorangan ngaco ih nang meuli kumaha wah ieu ari si bongkok gering naon si bongkok teh eta teh cek si itu mah cenah ge cek Egang cek si Dori cek si Egang eta teh cenah nyeri dina eta anu deket bujal nyerina teh gitu bujal teh panjang teh luhureun bujal handapan bujal eta anu handapan bujal cenah nyerina teh jadi mana teh gampang teh kieu aduh ya Allah jadi lantaran bongkok teh eta teh sok nyeri nu kitu eta handapan bujal nyerina eta nyeri rek merenaun kasih bongkok di mana oh nyeri mah balaga mah nemen pada erek namu ini mah supaya ya ari namu teh urang teh barang bawa amin kana tadi berean gitu kan hari tamu teh istimewa kudu di sowan kopi kue tak dibere mamu ieu teh nu ngaranna water infus water kudu ngajaga kolesterol ambil ulah nereker kolesterolna mata nyarari awak sehat buat perawatan kulit gitu itu si bongkok ngadengan acara diimpus tidak ya diimpusna gitu ya nek eta kana ngimpusna kumaha eta caina betang gitu kiru gimana ditolong aku pikir hari zaman nu diimpus bodoh diimpus teh bodoh eta teh disebut bodohna naha aya cenah diimpus ambil seger satetes sakeclak nya atuh hayang barewar mah golontorkeun we buka keran etana arewanas jadi sebenarnya mah anu bodoh mah lain diimpus nganeh nu bodoh mah dah pintar lagu kitu eta tolong kitu mah dicere waras kunaha jauh mah teh ya dia punya ayam gering eta gering keur nulis namanya Ain, kentung bati. Emang mereka dagang bacitul. Apa namanya lagi ya? Panjeri. Ari si eta mah ya, urang teh kudu apal adat ari kepada batur teh. Eta gering yang angan disebutna gering nangtung ngalang layuk ya ari ngitung duit mah. Jangan tanya dah. Yulah. Hitung-hitung ladang pamere amplop ieu dah tinggal nungguan sukuna bae jeung si Asnati can ka dieu teh moga-moga bae mere datang ulin ka dieu teh nean teh mawa amplopna gede lumayan tambahan nyembelih HP anyar tuh ieu siga mah warasnya tuh kadeulana teh keur ngitung bati boga duit mah loba itu juga nego kondangan teh bagus nih duitnya. Gimana kalau mau lihat sih yo? Emang ada kemayan duit. Ayo mau kieu bae. Da manehna mah butuhna duit, teu butuh nu kieu, teu butuh akana cuang dahar bae ku urang. Jadi urang teh namu mawang wedangna sorangan. Ngabekel, didolna mah ngabekel. Nyari mah da mana bodoh mana boga ka isi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Una Astati. Halo bongkok. Ieu kuring bongkok ieu mah. Bawa tuen. Bolu. Enggak begini. Jama gering itu jama gering. Ieu ka dieu kajeun ageh. Ka dieu lapar. Geus etaeun. Ka dieu teh boluna. Lapar cenah ya.
Mana juga anu nyeri teh ini anu nyeri teh kok anu nyeri kan di handapeun bujal iya betul terus handapeun bujal pang nama ngadengin teh ti si Egang jeung ti si saha si Imah teh jangan gitu cenah eta nu jadi musabab dewekna bongkok teh kitu jadi sering nyeri nu di handapeun hati mana bener tuh meureun aya nu jamu meureun lain aman lain bener teh ya dengekeun ini kan mah nyeri beuteung tadi di rumah sakit teh lain nyeri hadapan bujal hadapan bujal mah aman sakit mah gosip nya tadi ngajak ngomong cenah ge nya eta teh da aku kalau ngajar namanya katanya nanti nulis neangna teh nya jadi nya kan itu eta teh itu aman terkendali terus hari kalau itu mah nggak infus karena nyari infus dah cak kami ke pantai di teuna nungaran aja magering teh bodoh hari ini bodoh teh nya bongkok ayah awak diinfusan cenah biar sembuh cek dokter namanya satetes ari hayang gage damang atuh ditolok-tok bae eta infusan mana aing kudu hidup infusan gitu ada masalah bayi juga si gendil sama. Minum kawin teh minum mah cenah di kok. Ari kurangnya minta bisa botol gitu. Nah, hitung-hitung rekreasi, refreshing, mindah-mindah rasa. Ya aing mah minum infusan mah nyawa salam di dinya mah. Ari si Asnati ngomong teh da kuku ge si teh bodoh, yang nyawa bodoh. Oh. Ari nu di infus sebenarnya naeun nyana. Ari si Asnati sugan budeg tak conge talolong kan geus dijelas kudu diinfus teh leungeun deuh kami mah dikira teh lain leungeun nah dikira teh taun nah leungeun mah kan geus biasa diinfus biasa di ari nu diinfusna ari nu di kitu mah nu etaleun mah kan peuting yo usah lagi oh beda infusa beda ngecor mun tahun mah mun dina proyek mah ngecor eta teh penambah imun dari kucing ngalembur nyaonya dah mah geus poho sih sampai nama teu boga poho kami mah bari nage jalma mama hayu cuma ngecor teu ngalembur kitu surat ya Allah eta ngomong gitu ada mah hari aing ngomong di infus tak ingat ngecor eta teh ngarangke beusi heula teh ngecor kitu heeh ngadu ke nah memang ieu meureun make daya mik meureun heeh mah kan cara itu pokoknya merekat-rekat gitu teh eta ngaranna ngecor teh ari sabenerna ngomongkeun sih teh ngarek bagian ieu sugan senderan tak ngomongkeun ngecor lain-lain ya harum sia harinya nih panjang mah gering hiji dia ngaharepan kertas orat terus iya duit papalata ini duit naon sih pawitan tah yeuh ieu teh duit teh ladang tadi ngareang teh marere duit si Sumina si Sukemi si Edo si Rori si Rumina si Aswia si Supiti Sawiti, si Oci, si Icit, ada lieu. Oh, ada lieu. Keupelan cenah ge jeung jajan. Anu ngahareos. Ngahareos mah. Suka nah, jadi gitu sih. Lakona. Diinjem jeung kondangan atuh dulu lama sok badannya. Ya Allah, tadi teh si Edo jeung si Suina teh kadi teh kitu mere. Nah, dapang pantri sama teh datang teh. Ari pas muka teh ngareos. Kita mah misalkan geus dihitung ai minjemnya. Jadi sebenarnya jeung urang teh bahaya mah. Nah, sarua jeung urang. Urang sinanya udah. Kami teh mawa kue. Urang can diberian mawa dang aya teh. Ari dewek ka dieu nih mawa nal. Iya, kuring mah mawa iya tuh.
Tah, nyeun ieu urang teh. Percaya teh si Unanya nu kieu, bisanya nu kieu. Soalnya ragunya ngadele beungeutna teh ragu nu. Ari ngecor teh ieu bari ngageler-geler kue itu kue na bisa dibuleut. Kamu tuh mau anda saya ngomong dadakan. Kami mah mau minum sorangan tuh. Tuh. Kebuka duit kan. Ini mau naon kan? Tuh. Isi aku. Kami mau kue. Makan duit. Ternyata tuh kamu udah datang ke dia teh lain rek ngalong. terus karena Ngadon ngaweda. Dan yang bolu suku-suku menaik bawaan hanut. Cireng hanut. Pan kami geus mawa ieu na teu minum. ada kanak-kanak teh pang ieu na pokona aneh nanti Kalau misalkan duitan di wadahan itu sih ada penwadahan teh kita nyarum siapa kini gua anak kita aduh monyet deui wah iraha jatan anu disamanya teh mun teu diajak-ajak geuningan wadahan itu gandeng di bawaan tah di bawaan anu mah kieu lamun sieun jadi nini gua ding di bae nu hajatan kurang kari bae pon halo rum sia ieu mi HP eta sakeresek mah geus mana teh gete nemen nyaan bagur atunya bagur ada zaman nama balik kami eta nu keresek hideung kondisi rasana teh mah teu di bawaan keresek hideung rasana teh aya diingetan keresek hideung oh bawa manu deket pagot teh ya eta teh nu dewek merenuna dikorobet ku si Wiwi aku nyapain mah jauh itu mah dibawa kurang jelas temen dia jeung si Una karunya dikorobet ku si Wiwi moal eta tapi kan urang kan makan apa nyaho ya bawa si mabongkok bager teh nanti satu hari iya kan bager ya bisa ya urang kan butuh ya jeung itu omongan amalan itu gitu jeung ieu jeung meuli kuota ame bisa nonton YouTube baraya salembur mabongkok kan itu loba tuh kuring dari pamitan kan kuring minjem duit itu meuli kuota duh kapan ada bager ulah kaparang bager ayo minjem pinjeman mal beres ya geus satu hari kitu mah kami pamit bae dah 11 12 bukan enggak damang atau enggak damangnya enggak damang teman butuh Pak, bener sih pokok bager tanya bener. Kagantian lah duit nyen kue kagantian. Permisi. Ayo. Mangga. Gusti dasar jama ke ngarodingnya aya jama geuring di injeman dulu datang hadir ngau kitu mah hanjak kalu tadi embrehkeun di patulayakeun kitu mah dibunikeun da nginjem di si Edo jeung si Suwinah bae geus amanat rek nginjem nyawa itu kumaha berena nginjemna sabaraha pusing nanti satu hari iya kan bager ya bisa ya urang kan butuh ya jeung itu omongan amalan itu gitu jeung ieu jeung meuli kuota ame bisa nonton YouTube baraya salembur mabongkok kan itu loba tuh kuring dari pamitan kan kuring minjem duit itu meuli kuota duh kapan ada bager ulah kaparang bager ayo minjem pinjeman mal beres ya geus satu hari kitu mah kami pamit bae dah 11 bukan enggak damang atau enggak damangnya enggak damang teman butuh
Bagus bener sih, pokok banget tanya bener. Kagantian lah duitnya kue kagantian. Permisi. Ayo. Mangga. Gusti dasar jama ke ngarodingnya aya jama gering di Inje Mandung datang hadir ngau kitu mah hanjakalu tadi embrehkeun di patulaya punya kitu mah dibunikeun da nginjem di si Edo jeung si Suinah bagis amanat rek nginjem hanya itu kumaha berena nginjemna sabaraha sing pusing Nanti satu hari. Iya kan bagus ya duitnya ya. Emang kan butuh ya. Ujung itu amanah. Amalan gitu. Jeung ieu, jeung meuli kuota ame bisa nonton YouTube baraya salembur. Babongkok. Kan itu loba tuh. Kuring karek pamitan. Kan kuring minjem bunyi. Duh, kapan ada bagus maka parang bagus. Mal beres ya. Geus satu hari kitu mah kami pamit bae dah. 11 12 si Suina si Edo. Geus. Bukan enggak damang atau enggak damangnya? Enggak damang. Enggak. Teman butuh. Bagus bener sih, pokok banget tanya bener. Kagantian lah duitnya kue kagantian. Permisi. Ayo. Mangga. Gusti dasar jama ke ngarodingnya aya jama gering di Inje Mandung datang hadir ngau kitu mah hanjakalu tadi embrehkeun di patulaya punya kitu mah dibunikeun da nginjem di si Edo jeung si Suinah bagis amanat rek nginjem hanya itu kumaha berena nginjemna sabaraha sing pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Kami channel Baraya Sambu mempersembahkan obrolan Sunda. Ayo permisa tonton ya. Subscribe. Like dan komen. Oke, Baraya Sambur. Oke.